Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana orang ngeraskeun hanca dongeng teu sangka lamunan laksana bagian kaopat. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Serta can dipedari dongengna ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik karena ia dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan ibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Boga anak di Ari Letnan Kurnia teh kapungkur nuju dina zaman perang anjeunna kagungan istrina teh karencang sakolana di Bandung calik nama di mertuana bae nuju ka kandungan istrina dikantunkeun lebet tentara peta nya kantos muli sakedap waktos istrina ngalahirkeun putrana. Ari putrana lalaki dijenenganana Budiman Kuramana nya ku Paleknan Kurnia harita teh tahun 45 kabujeng revolusi. Ibu Ramana sareng istrina ngarungsi nyandak murang kali nu alit keneh nyetepang deui saparantos di pangungsian. Pakurnia parantos janten kapala kompi TNI nya abdi oge harita teh janten anak buahna. Plong deui henteu pendak di kantun hijrah ka Jogja abdi oge ngiring sareng Pakurnia dugi kana waktosna kadaulatan neme abdi dongkap ka Bandung maluruh istrina eyangna sareng mertuana nu kapendak teh mung wargina wungkul. Eyangna aya di Jakarta wartosna mah eyangna ngungsina di Jakarta margi anjeunna mah sajabina jalmi kaya teh ongkoh da janten padamal tinggi zaman Jepang janten anggota Shin Songi-in duka naon da hilap deui jenenganana mah. Tahun 50 katompernakeun abdi kantos tepang sareng istrina sareng mertuana oge putrana. Asep Budiman harita parantos agong duka 5 duka genap tahun yuswana teh pendak di Majalaya waktos abdi sareng Ramana kengeng tugas. Titis tulisna Paletnan Kurnia kedahna tetepang deui sareng putrana. Pakurnia gugur salebeting tugas di Priangan Palihwetan nyaku abdi didugikeun ka istrina sareng ka mertuana nunuju aya di Majalaya. Darama istrina Paletnan Kurnia teh harita nuju dinas nyepeng damal di Majalaya sakantenaan ngalereskeun sagala rupi tunjanganana. Malah jenazahna oge nya di Majalaya dipendemna nganggo upacara kamiliteran. Ti waktos harita abdi tetepang deui mergi abdi teras-terasan dina lebet tugas ka Ambon, ka Medan, nya ka mana bae abdi dioperna bari ngabantun amanat Paletnan. Nalika bade pupusna ka abdi nitipkeun putrana kedah dipangnalingakeun sareng dipanglereskeun nanging henteu tiasa mergi kapegat ku dinas abdi anu teu tetep tea. Nya abdi saparantosna dioper ka ditu ka dieu kaleresan dinas teh di Cianjur kantos ngadongkapan ka Majalaya namung parantos teu aya aranjeunna teh mertuana didamalna dialihkeun tatanggana teu aya nu uningaeun ka mana-kamanana. Ari bade naroskeun kapada melanana teu terang deui abdi teh di jawatan naon anjeunna didamalna. Nya saterasna mah
abdi teh ngan ukur tiasa jarah ka makam paletnan. Tapi ngan urutna wungkul, rangkana mah parantos dialihkeun ka Taman Pahlawan di Cikutra. Abdi wangsul deui ka Bandung, nepangan pun biang sareng pun bapa, ka bumi eyangna paletnan Kurnia, da pun bapa sareng pun biang teh parantos diangken ahli warisna, sareng katalian kawargian ka eyang istri teh. Tapi parantos ngalih tidinya bumina parantos dialihan kuno sanes, eyangna pamegat paletnan parantos pupus, ari eyangna istri nya ngalih kawargi anjeunna, warisanana ragrag kapala putrana, saderek eyangna pamegat seseueurna mah margi teu kagungan putra teh. Aya oge rama paletnan Kurnia parantos mayunan eyangna pupusna teh. Mung kantun putuna anu langkung hak tina warisna teh, upami aya keneh teh mah anu kasebat budiman teh. Ceuk Mang Ondi ngawalar panaros ramana Neng Mari dina obrolanana sajajalan bari nyetiran. Keun engke deui ari salse urang teruskeun ngadongeng teh Ondi. Ayeuna mah urang buru-buru balik bae. Apan engke sore teh rek aya riungan barudak teh di tukang we nya sadiakeun tempatna mah. Kursi jeung mejana kaluarkeun ti gudang. Kursi besi teh wae jeung mejana kumplit anu tina pipah teh geuning nu dicet gading. Surama Neng Mari, jep bae itu ieu teh sasauran deui Mang Ondi jongjon ngajalankeun mobilna. Ari dununganana jongjon ngamanahan kana sagala rupi caritaan Mang Ondi, ramana Neng Mari dina manahna mah cacarios kieu. Mun teu salah mah Kurnia teh urut batur sakola aing, da ngilik rupa anakna. Budiman persis jiga Kurnia anak nu beunghar di jalan Naripan. Akina meureun ceuk keterangan Ondi mah bareto teh hadean jeung Mintarsih, anakna mantri polisi dina zaman Walanda. Mince nelahna harita di sakola teh. Nya kitu Mintarsih teh indung Budiman. Hawar-hawar mah rada baraya cenah ibuna ka Mintarsih teh. Karunya atuh Budiman teh teu nyahoan di rupa bapa meureun atawa ingat-ingat poho pantes nama. Teu beda ti bapana. Kurnia ti leuletik hirup jeung akina. Rama Neng Mari cacariosan dina manahna teu kateterasan mobilna kabujang dugi ka bumina geus liren di payuneun gedong di Ciberem. Teu karasa geus tepi deui ieu teh geuning Surama Neng Mari bari lungsur tina mobil terus anjeunna lebet ka bumina. Mang Ondi markir mobilna dilebetkeun ka garasi, kapna dibuka, mesinna ditiiskeun heula. Ari Ondi mah terus bae ka dapur arek ngadon dahar heula. Da geus biasa sok diladenan ku Ma Uti nu janten koki. Bada dahar mah terus bae ka gudang arek nyadiakeun kursi jeung meja di akutan katukangan bumi di kebon kembang dipernahkeunana teh dibantuan ku saurang pagawe Rama Neng Mari jeung Budiman ngahaja diangkir ku ramana keur ngatur listrik jeung papalayon nu ngan tinggal masangkeun wungkul. Da geus beunang nyieun ti tadina ngan kari nyetelkeun dijieun tina aluminium. Ti luhurna ditiungan ku talahab tina plastik bodas nu ukuranana saukuran jeung seng Apollo nu biasa sok dipake niungan pabrik atawa sok dipake markis teh. Atuh dipigawena teh teu matak hese deui sakedeung oge geus beres pukul 6 geus dicaangan ku listrik. Mejana dipasangkeun di tengah meja geus aya pas kembang nu pinuh kuno arah luwes jeung salager keneh. Budiman nu harita ngahaja ngabantuan sanes diangkir ku Rama Neng Mari tapi diangkir ku putrana manehna nepangan ka Neng Mari sareng Ibu Ramana rek permisi balik heula ka imahna. Bade permios abdi teh Bu, cuk Budiman ka Ibu Neng Mari. Ulah teh ka dieu deui atuh nya Budi, engke teh. Ramana oge norojol kapungkur nguping istrina keur nyarios kitu teh. Budiman munjungan ka anjeunna. Geuning Budiman oge di dieu, syukur wae atuh. Sumuhun abdi diwartosan ku putra. Maat atuh ulah teu ka dieu nya. Mangga insyaallah. Cuk Budiman bari sakalian manehna nyarita rek permisi wangsul heula.
Budiman geus indit ninggalkeun bumi Neng Mari ngajugjug ka imah panganjerekanana rek ngadon mandi jeung disalin pakaianana. Inditna deui bareng jeung Den Rusmana disarengan istrina nu diangkir ku ibu ramana Neng Mari. Satengah 7 Budiman jeung Den Rusmana sarimbit geus aya deui di bumina Neng Mari. Budiman nu percanten nampi tamu teh geus cucih ka ditu ka dieu merenahkeun tamuna nu nungtut daratang. Pukul 7 geus daratang sakabeh ondangan geus merenah dina tempat nu geus beunang nyadiakeun. Tepat dina waktuna Budiman anu kapapancenan jadi protokol geus nangtung dina tempatna pikeun nganepikeun maksudna pangna di ondang teh sarta saterusna disambung cariosan ramana Neng Mari ibuna sareng Neng Mari ku Anjon. Geus kitu mah berang bae saurang-saurang nyalametkeun ka Neng Mari nu harita salametan ulang tahunna nu ka-17 disambung ku nyalametkeun tina sakolana perpisahan jeung sobat-sobatna nu rek neraskeun sakolana. Sora pick up geus ngaheang rupa-rupa lagu Indonesia populer jeung lagu barat merengan nambahan gumbira kanu keur pesta. Beri curak-curak taruang di selang Sukaseri garo gonjakan maklum barudak ngarora jeung caronggah di sakolana. Nu keur seru kabungah di bumi Neng Mari barudak babaturan sakolana anu dilalayanan ku Budiman Jarongjon Nakara. Mang Ondi nu tadi keneh geus ninggalkeun ruangan katembong keur guntreng cacarios jeung rama Neng Mari bangun nu rada dirahasiakeun. Kaciri dina cacariosna harewosan teu pati kadenge ku nu sejen. Nya bener kitu Tang Tu Ondi. Kitu sawarehna anu kakuping obrolan rama Neng Mari jeung Mang Ondi. Hati-hati ayeuna mah ulah kapalang Ondi kudu nepi ka beresna. Saur rama Neng Mari. Kantenan maksud abdi oge kitu piduana bae ti sadayana tetap abdi bade mihak ka lemah sareng aya dina benar. Mang Ondi nutupkeun caritana nu saterusna mah nu keur ngarobrol teh papisah. Mang Ondi geus aya deui di pakarangan nguriling bari ngajaga maturan ronda nu dihaja meunang ngondang. Tugas ti bagian keamanan setempat rehna meunang laporan ti rama Neng Mari rek ngayakeun riungan. Pukul 8 riungan barudak geus bubar diganti ku riungan wargi-wargina sareng tatangga nu carakat. Di bumina Neng Mari nu rame ku barudak nu sarukan-sukan nyalametkeun ulang tahun sakalian jeung salametan perpisahan jeung sobatna geus tiiseun. Kabeh geus baralik malah ondangan kolotna oge geus budalan nu jaraga oge ronda geus disuguhan mah naringgalkeun eta pakarangan. Di tukangan imah nu tadina caang ku listrik urutna suka-suka geus paroek listrikna geus pareum kabal-kabalna geus diberesan ngan tinggal balondongan wungkul nu acan dibongkar teh. Mang Ondi geus teu katembong Den Rusmana jeung istrina geus mulih ka bumina nu tinggal ngan pribumi Neng Mari ibuna jeung Ma Uti nu keur beberes. Di tengah bumi rama Neng Mari keur calik jeung Budiman nu balikna menderikeun maneh diandag ku rama Neng Mari. Bapa anu matak ngandeg teh aya nu rek dibadamikeun. Rama Neng Mari ngamimitian nyarios ka Budiman nu keur diuk di payuneunana. Sumuhun asara reuwas abdi kengeng wartos ti Ondi tadi teh. Nya tadi bapa talatah ka Ondi supaya ujang ulah wakasina balik. Bapa aya perlu heula. Ari ujang teh kungsi minta pagawean ka CP Mariani. Saur Rama Neng Mari nanya ka Budiman. Sumuhun kantos jawab Budiman hatena rada kaget dumeh rama Neng Mari uningan yen manehna nyiara gawe. Tah eta teh kieu ari sanyana anu nyekel eta pausahaan teh bapa pisan jeung kabeneran bapa teh butuh ku pagawe nu baris beunang dipercaya. Ku kituna lamun benar-benar hayang digawe isuk oge bisa ngamimitian tapi ngan wayahna bae heula ulah waka hayang penghasilan gede. Urang babarengan bae jeung bapa. Ayeuna mah urang leukeunan ari geus aya kamajuan mah bapa oge moal mopohokeun kana kapentingan pagawe. Saurna bari neuteup ka Budiman. Sumuhun mangga sateu acana abdi ngahaturkeun nuhun kana ku ditampina oge. Jawab Budiman bari tungkul hatena manehna rada eraeun teu nyangka bet minta pagawean kanu jadi ramana Neng Mari satadina manehna heuheureyan ngalamar pagawean teh dina iklan surat kabar aya NP nu butuh ku gawe lulusan SMA.
Tah syukur ari nya marek digawe. Ari ujang saha rama teh jeung ibu saha jenenganana boa bapak kenal pantes nama. Sanajan hate Budiman ngarasa heran karamana Neng Mari bet nanyakeun kolotna segala rupa, tapi teu burung dijawab panarosna teh. Wartos nama pun bapak jenenganana Kurnia, pun biang mah duka, dapun aki mah sok nyebat ngintarasih. Jawab Budiman nyari tanah bangun nu asa-asa. Ramana Neng Mari rada ngahulang nguping caritaan Budiman kitu teh bangun aya nuker diemut-emut sarta neraskeun naros deui ka Budiman. Ke sanes ibu teh putra Pak Prawira tilas menteri polisi kapungkurna. Sumuhun, jawab Budiman, hatena tambah kageteun karama Neng Mari bat uningangon. Ari ayeuna di mana? Saurna naros deui. Di Cianjur nuju resep tani, malipun biang oge di ditu. Nya dati Cianjur kawitna eyang tehnya. Sumuhun, wartos nama. Ari eyang ti Rama raya keneh. Sur ibu mah parantos pupus di Jakarta, namung da teu terang abdi mah. Teu kantos milari ibu ka dieu kawargi ti eyang. Kantos namung duka atuh da parantos lami teu patos terang abdi mah. Ramana Neng Mari ente nyarios deui dia walar kitu ku Budiman teh katinggalna ngan ukur kakacrek bari unggek-unggekan duka kumaha maksada mah pok bae neraskeun nyariosna. Awatos atunya ujang teh teu kungsi terang eyang ti Rama. Kitu wae ayeuna mah isuk datang ka kantor urang ngamimitian digawe jeung bapak. Pek ayeuna mah mang ngopi wae da geus beres. Ieu geuning pek ayeuna mah man ngopi wae da geus beres. Ieu geuning aya keneh opieun, saurna ka Budiman anjeunna teras ngagentraan putrana nu aya di pungkur mencet bel nu aya dina tembok. Kring 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 suara bel disada di pawon. Neng Mari norojol bari naros karamana. Aya pikir senaon apa teh? Ieu caina ganti kuno panas apa rek ngopi. Neng Mari lebat di kapawon mulihna nyandak cai kopi 2 gelas ngarebul keneh sok disimpan dina meja payuneun Ramana. Tah panas ieu mah caina jang. Geura ngeunah jeung cai panas mah ngopina oge. Saur Rama Neng Mari bari nyandak kueh bibika tina piring ngajak ngopi ka Budiman. Ayo jang kadinya lumayan gerasaan benang budak ieu teh meureun. Budiman oge terus nyokot kueh tina piring nyarengan ngopi karama Neng Mari sanajan eraeun oge manehna kapaksa. Henteu karasa waktunya relek harita jam Westminster nu nangkod dina tembok bumina Neng Mari geus disada nandakeun geus pukul 12:30 peuting. Ramana Neng Mari ngareret kana erloji pandanganana meh bareng jeung Budiman nu ngilikan erloji dina leungeunna. Parantos 12:30, parantos wengi teuing bade permios bae abdi teh. Teu karasa sugan teh sore keneh, mangga atuh jang kaganggu nya. Surama Neng Mari bari ngadeg ngajajabkeun Budiman nepi ka panto pakarangan. Henteu sabangsulna abdi nu ngarepotkeun ka bapa, jawab Budiman. Manehna sanggeus ngahormat terus indit ninggalkeun gedongna Neng Mari. Di jalan geus tiiseun geus teu aya nu ngulamprang mobil oge geus eueuh nu ngaliwat nu kadenge ngan ukur 1 peuting nu disada diturut-turut di sisi jalan. Sora simut jeung gaang nu reang selang-selang ti kajauhan sora kohkol ronda jeung sora anjing nu babaung nambahan pika keungeun. Budiman nu lempang ngadig-dig rek balik ka imahna teu rarat-raret ngedapruk sora sapatu nu teu pati harus lantaran solna tina karet. Manehna teu nyahoan tina pagar aya nu megat nu geus lila ngintip ka manehna. Keur kitu cereng aya nu loncat make pakaian hideung beungeutna dikurdung ku lamak totolo koneng nu tembongan ukur panon wungkul megat di hareupeun Budiman. Budiman nu keur ngadig-dig maninga gabag lempangna ngarandeg ruas campur kasima. Jurig
cek manehna. Tapi teu kebat nyaritana kaburu nu baju hideung dikedok tarotol teh ka tembong ngulangkeun leungeunna deungeul sirah Budiman ku iteuk beusina. Sanajan acan leler kareuwasna Budiman kesit pisan nyingcet ka gigir. Kadenge ngahiuk sora angin teu napan deungeul bakat ku tarikna nu ngaheumbat ngaliwat kana gigireun ceulina. Si baju hideung narik leungeun nu nyakel paneunggel bari dipabukeun kana sirah Budiman. Budiman dongko miceun paneunggel musuhna nu lempeng kana puhu ceulina bari dongko peurupna dipake nonjok angeun musuh. Tapi si baju hideung ngarangkog ngelokeun awakna ka tukang bari ngebabukeun iteukna kana bincurang. Budiman ngaclogkeun sukuna ka tukang ku manehna karasa tungtung iteuk nyabet kana tungtung keunang sapatu ngan hadena teu nanggal saukur ngagaris. Hate Budiman geus tegar deui manehna geus teu sieun hatena geus yakin nu ngarah teh lain jurig tapi jelema sarua jeung manehna. Si baju hideung ngawahan bari rada mundur iteukna dilempengkeun dipake notog lebah igana Budiman satakara tanaga hayang puas. Bubuhan Budiman budak ngora sanajan poek awas keneh pisan kana iteuk nu hideung meles nu notog kana lebah igana teh. Sakilat manehna ngamiringkeun awakna miceun panotog musuh bari ngarawat iteuk nu ngaliwat ka gigireunana bari dicentok rada ditendetkeun ka handap. Suku kencana diserong dipake nengkep suku nu kabawa ku iteuk anu dicentok. Atuh teu ampun deui iteukna lesot tina leungeunna sukuna karengkas ku suku Budiman. Bro bae si baju hideung teh nyuksruk meninang kuban disusul ku iteuk dina leungeun Budiman ninggang kana lebah sirahna. Peleentrang sora iteuk nu rek ninggang kana sirah si baju hideung nu nangkuban aya nu nyabet ti gigireun iteuk tina leungeun Budiman ngacleng rag-ragna muter kana luhureun sirahna meh bae tungtungna keuna kana juru panon lamun teu sirahna didengdekeun mah. Budiman bongoh teu nyahoan ti tukangeunana aya baturna nu sarua pakeanana jeung musuhna nu keur nangkuban ngaheumbatkeun bedog dipake narok sirah Budiman. Tapi duka ti mana datangna bareng jeung nu narok sirah Budiman aya nu ngajejeg kana bobokongna atuh Budiman ti kusruk ninggang ka musuhna nu keur nguliat rek hudang deui tina nangkubanana. Bedog ngadek angin teu keuna kana sirah Budiman nu nyuksruk aya nu ngajejeg. Pigalang nu ngadek geus dicakel ku hiji jelema jangkung gede make baju hejo beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Gero bae eta jelema aduh regang parebut bedog papukat papelit-pelit. Budiman nu labuhna ninggang kanu rek hudang ger bae galungan pada embung ti handap silih bantingkeun gegerelengan jiga puyuh. Budiman menang tanaga manehna ngakurinjal aya luhureun musuhna. Banget musuhna dihancak ku pereupna awakna ditindihan di dekeman ku tuurna musuhna geus teu bisa hudang deui. Tapi tina pagar datang di jelema nu make baju hideung neunggeul sirah Budiman ku popongkol bari luncat. Budiman ngacungkel teu ingat-ingat ngagolepak di gigireun musuhna nu tadi diprakpek dihancak ku pereupna. Nu neunggeul Budiman teu mindo neunggeul ka Budiman tapi ngabantu baturna nu keur parebut bedog. Nu di baju hejo ngagero bari ngahijikeun tanagana nu keur nyakel pigelang musuhna. Duh. Nu baju hideung nyebut aduh barang jeung sora sikuna nu ngadarak-dak bedogna lesot tina leungeunna pindah kana leungeun nu di baju hejo bari loncat miceun paneunggel musuh anyar nu nyabet ku popongkol. Nu baju hejo ngabar bedogna disabetkeun kana siku nu baju hideung lebah sikuna. Pelak. Sora bedog ninggang siku nu nyakel popongkol bari nyebut aduh manehna ngajeleng popongkolna rag-rag kana jalan. Nu tadi ngagoler dihancak ku Budiman geus hudang tapi lain ngabantuan kalah ka ngagorowok. Lari cenah bari lumpat ka jalan nu mapai kebon kopi. Baturna nu duaan deui oge nurutan bari nyakelan sikuna lumpat ti paparetot mudag baturna nu ti heula. Lamun ku seseukeutna piraku teu pegat teh tah kokodna ceuk nu baju hejo ngomong sorangan bari muka lawon bodas nu nutupan beungeutna nyamperkeun Budiman nu masih keneh can ingeteun ngagoler di sisi jalan. Si baju hejo ngodok saku jaket hejona ngaluarkeun batere leutik dipake ngabatrean sirah Budiman. Teu nanaon lieur wungkul jiga nama
Ceuk manehna bari ngabuskeun deui baterena kana sakuna. Budiman nu keur ngagoler ku si baju hejo di pangku digolerkeun di sisi pagar, manehna ngodok deui sakuna, dicaangan ku batere letikna nulis dina kertas sacewira. Sirah Budiman ku si baju hejo diurut, las diulasan ku ubar tina ples, plok ku kapas benang ulasan ku ubar sarta rikatna keur geus di plesteran. Gedig bae manehna teh lempang kakulonkeun ninggalkeun Budiman nu keur ngagoler, lempang nangan sajorelat di lebah nu poek ngiles teu katembong deui. Budiman ngulisik lilir tina kapaehan anak manehna nguliat hudang beri reret-reret, sirahna karasa rada lanjung, sirahna luhureun pundukna nyerieun ku manehna dicabak, bat geus aya nu ngubaran di pelatan ku plester. Kacida kageteunana barang jung nangtung aya kertas murag tina bajuna, kop bae ku manehna eta kertas teh dicokot tapi teu diilihkan heula lantaran poek, bus bae diabuskeun kana jero sakuna. Budiman ngepruk bajuna nu pinuh ku kekebul jalan, geus kitu mah terus bae manehna balik ngajugjug ka imahna, lempangna gagancangan. Datang ka imahna teh nu boga imah Den Rusman geus jara rempe manehna abus ka kamarna bari rada dalugdag daligdeg, nahan katunduh jeung ngarasakeun kanyeri dina sirah urut paneunggel musuh. Geus ngoncikeun deui panto kamarna, manehna diuk heula dina kursi bari ngilikan kertas nu tadi disakuan, aya tulisan nu kieu. Budiman, di semat waktu ieu anjeun kudu leuwih hati-hati, sabab anjeun diintip-intip ku nu rek ngarapati, tapi ulah sieun kuring maksud bela ka anjeun. Tanda tangan MB. Nuhun Gusti, abdi parantos kenging pitilung tinu teu disangka-sangka. Ceuk Budiman ngagarendang lalaunan ngoloyong kana dipan, guledag bae manehna ngagoler dina tempat sarena. Sajeroni ngagoler manehna nginget-nginget kana kajadian nu bieu kasorang, hatena pinuh ku pertanyaan teu ngarati. Kajalma nu ngarah-ngarah ka dirina betelenges teuing, kawas kajalma gede dosa bae. Kumanehna dipapai sagala lampahna nu katukang nginget-nginget sugan geus nyieun kasalahan ka babaturan, tapi weleh teu ngarasaeun manehna acan ngarasa bogaeun musuh. Ras deui kaneng mari hatena rada oge ngagebeg moal salah ceuk pikirna tina urusan ieu meureun, aya nu hayangeun kaneng mari asa kahalangan, nu mata kitu oge luas arek ngarah pati. Pikiranana beuki ulang sirahna karasa ranyud nyanyautan. Ras deui manehna isukan kudu ngamimitian digawe di ramana neng mari, les bae sagala pikiranana teu karasaeun deui manehna geus sare bakat kulieur jeung tunduheun. Harita geus pukul 3 janari, Budiman sarena teu muka pakean henteu disimbut estu ngagebrak pisan. Isukna Budiman pukul 8 kakara lilir tina sarena, karasa nyareri jeung larengkeng, awakna panas jeung sirahna riot teu puguh rasakeunana. Istri Dan Rusmana kadenge ku Budiman ngetrokan panto. Budiman maksakeun maneh hudang tina tempat sarena, lempang nyamperkeun kana panto ngalaan koncina. Kunaon Budi? Jiga nu gering mani pucat kitu geuning, sur istrina Den Rusman jiga nu kaget ninggal ka Budiman. Lebet angin rupina mah ceuk, jawab Budiman beri muka panto mere jalan ka istrina Den Rusman nu nyandak cai susu panas jeung roti dina piring. Geuning eta beungeut jiga barengep kitu, jeung kunaon eta luhureun punduk jiga diperban. Istri Den Rusman bangun nu kaget ninggal beungeut Budiman nu gareuneuh tepak pereup jeung dina luhureun pundukna aya perban. Nu mawi udur puguh ceuk abdi teh, sareng panas tiris, ieu sirah deui karaosna nyeri. Ka dokter atuh dipariksa. Sawios da gaduh keneh landong, bade dapel bae heula ceuk. Atuh moal tulus nyiar gawe teh, bejana ceuk akangna rek neangan gawe. Sumuhun, enjing we rupina mah. Da ieu rada teu raraos awakna ceuk. Nya atuh ulah waka ari gering mah. Ari peuting wayah kumaha Budiman balik ti kulon. Tabu satu langkung panginten.
Paingan atuh dapeting pisan ece jeung akang teu terang balik Budiman teh. Pek atuh geura dahar tah rotina jeung inum susuna rek dahar ubar mah. Sur istri Den Rusman turun ninggalkeun kamar Budiman. Ku Budiman karasa bahamna rada parait deusian roti jeung susu teh teu ngareunah, tapi ku manehna dipaksakeun geus ngadahar pel mah dug bae manehna ge ngedeng deui dina dipan. Tapi acan lila ngagolerna geus jol manten istri Den Rusman bari ngagero-gero ti luar keneh. Budiman, iya Mang Ondi piwarangan ti kulon. Manggawe Mang lebat da teu dikunci pantona oge. Sur istri Den Rusman nitah abus ka Mang Ondi. Mang Ondi mukakeun panto abus bari ngadeukeutan Budiman. Kunaon cep teu damang? Leungeun Mang Ondi bari nyabak tarang Budiman. Sumuhun Mang, jawab Budiman rada ngaharurung. Parantos ngadahar ubar teu acan. Neda pel bayer Mang. Omong Budiman ka Mang Ondi ngajawab bari nahan ka nyeri. Cikan ku Mang urang urutan ngarah ulah nyeri teuing awak, Mang Ondi bari nitah diuk serta nitah muka ka meja jeung calana panjangna. Budiman teu ngabantah sanajan hatena rada era jeung kaget kana maksud Mang Ondi jiga nu geus nyahoeun ka manehna nyereri awak. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.